Ya. Oh ya ayam. Mani jenis teman. Ya ker ya sarapan lah. Nah sarapan. Nah so kasih darah gede. Darah dijual. Darah munggah haji. Lukat 3 kali munggah haji nage. Sok yo. Daftar dulu jeruk. Yo. Cap. Yo. Yo. Yo, sarubeu. Terus munculana mending panas si Jalu si Manu. Aduh, masih baik pakai awi, batu pakai jaringan. Iku mahat. Udang sumuri gamblok tuh kamat pial, kunci. Wis pada nyapol baik gamblok. Ya deui. Tuh, mending udah sujur. Mending mau sujur baik. Cuaca rek kieu deui hujan deui ya kemae. Manuk si Jalu ge lah. Kemah kopenis beak deui. Isi Ujang Unen suruh nyen kopi Jang, ya gerak bapak pangikeun kopi deh ya, seep geuning. Itu si Jalu deui. Candi eupanan. Aduh eupanan sampai beak deui si Ujang si kumaha. Kembali heula bae. Jalu. Pak. Jalu. Anan tadi kebetulan. Jalu. Pak. Ada mana ke bener ditutupan Astagfirullahaladzim pohon. Kan si bapak budeg. Borokun baik. Duduk tempat baik. Panak. Sudah tegas sada. Jalu. Naeun deui Jalu. Ieu manuk udah panan. Yeuh. Manuk. Astagfirullahaladzim, yang ngomong tadi. Bener gerak. Ilah. Bener tah Jang, mencan ka bapak. Nyari awak dan kieu. Hayang ngopitan, kos barudak. Ieu bener teh ka sadasi. Ka sawah geuning, bikin lempang teuing. Ya Allah. Ya, kos kitulah umum batur. Jalu. Pak, pitan Pak. Jalu. Nu biasa bagi kajen. Mahal-mahal. Terus Jalu. Ya ilah. Ana udah Jang. Hayang speed. Ini leungeun. Lain. Hayang pit. Kieu si naeun? Pit. Oh, hayang epit. Nuhun, Pak. Yang seberang men bapak kudu kaluar ieu ya ka babaturan heula ieu. Geus. Tah lurus heula mandukna tah. Tuh. Aduh. Pusing bapak unen sih tinggal respon acan unen hayang epitan. Tinggal nih kasih Farel bae lah curhat. Mudah-mudahan aya di rumah kemarin. Tuh gue Mang Farel aya di dieu. Geus jadina tuh saka imahna. Capek-capekan. Nen, tumben di dieu. Kuling tak kasih yoyo. Baturan cenah di mah. Naon gitu geuning wajahna juga nu barunak gitu. Ieu Mang Farel, uning teh kalulemen. Jangan Mang Farel sotege curhat. Oh, saya curhat. Kau bilang saya curhat ke aing. Masalah naon? Unen minta pelitan ke bapak. Tapi tidak direspon sama sekali seperti itu. Neng, si anak hijina sawah dimeni ora, muka pitanya teka beli-beli aja menaing mah. Tuh, imah, duruk hade. Wah, ada jual. Atuh. Geus gampang ada masalah eta mah. Saya bisa pulang baik. Geus lah, pulang ayo bisa disayangan ku babe. Oke, siap-siap. Berarti pulang. Pesan nih degen. Bunek jeung bunek bae, bunek. Tadi si Unen ngapitan. Heeh, patuh jadi beuntak buyang jeung buyang. Perasaan mah aing ngadengi si Endung erek ngajual pitan. Ilok heueuh. Serius, dan Male. Daki. Oke. Siap. Aing OTW. Aduh, Pit pegang geus teuing wa.
Gagah sih gagah. Tapi puguh keseneng karena modelnya. Yang sote pit lipet. Malah menang pit kill. Kayak nu daikeun mah jual ku aing lah. Dong, Rel, kenaon? kan tahu. Oh, dagang tempe. Bukan ngalapan ngepit. Ya, atuh biasa Bang, ngobrolna jika nu ngajak dangdutan sia mah. Ajak iya, rege. Ini ngomongin cok si Yoyo, cenah teh sing dijual. Pinu ieu. Hari itu kumaha? Wani lah 2 juta. 2 juta. 1,5 juta bae. Posisi setengah lah. Sabar hutan. 25. Malah mengan 1.300.500.000. Saya masa gitu mah. Orang teuing. Utang? Enggak semalam 5 juta. Deal. Deal. Oke. Tapi ayeuna bayarna. Siap. Sok geura. Ya. Banyak banget sorry. Geuning dompetna siga nu heueuh. C. 2 2 3 4 5 6 pas. pas aku mah eta. Geus 1 juta. Ini 1 juta. Aing ngasih 1 juta na ieu duit. Ini satu pengen tambah he. Kajian aing udah kabaturan. Oke. Tapi ieu pit geus dijual ku aing ya. Jadi ieu pit geus jadi milik sia. Teu mang dibalikeun ka aing he. Oke, deal. Mah aing ngajual he. Deal. Aing ngajual. Oke, siap. Terus atuh bawa. Karena kan dompetnya kan gak bawa ujung. Kan dompet larang-larang di Amerika. Boleh ente wage. Sorry. Anjir, sedang anyar. Mang, dagangan Mang. Gerobak, Mang. Masih. Masih, Bang. Duh, awet kan aku jujur. Aduh. Mana tekawalat masya. Pitan anyar, aing teh. Lumayan, aing ku aing dijual kasih munen 2 juta mah. Beli 1 juta kan lumayan 1 juta berarti jeung aing. Jeung anjak. Jadi ya lah. Wah sia-sia. Mantep ya pitan Bang Farel. Tidak saya. Ya pitan aing lah. Balik ini. Aing geus lawas bawa kos kieu mah. Aing pada boga sombong. Tapi jual ya. Lain dipinjemkeun ka sia. Ya dijual lah. Kan sia tadi carita yang pit. Nah, aku yang dibawakeun pit. Tapi gua teu boga duit, si babe nu boga duit. Sia mah jauh-jauh beunghar teu boga duit. Dunia gen dimeni ora. Ini juga utang bae, Wak. Sok mah hargana. Hebat-hebat ting sia dihutang kita ambil jam bayi. Si babe nu boga duit tah boga. Sajen lah, heeh. Sok mah sok hargana. Aing keur meuli terus terang bae wa. 30 juta. Nah, ka babaturan geus 25 juta lah. Mamun 2 juta bae. Sama isin goblok. Kubra dunia ngomong mah 2 juta. Geus. 2.500. Tapi dihutang. Tapi isuk bayarna. Aku emang kan nungguan si babe pulang bae. Oke, hari kitu mah. Deal. 2 juta setengah. Oke. Satu arek. Sok jelek. Lanjutkeun heula ya. Oh, saya kata manuk. Boga manuk nasi sia. Ciblek biang manuk naon teh nyaho lah. Si babe nu nyahon mah Manuk cocodot goblok, kan cocodot. Sok dibeli tukeran bae jeung Najis aing manuk kos kitu mah tuh di mah aing aya mure. ieu pas minum. Lumayan dipakai lah dapet anyar. Untuk ayo undak-undakan. Terus ayo diajar heula.
Awas ya, awas. Tulungan Bapak Jang, ya halo, itu si Farel Jang. Kita nak ieu. Suruh sote bapana nu ditulungan lain epitna ieu. Tuh Mang Farel karunya. Nah, tulungan heula. Si Abah teh Bangkawara. Aduh, anjir. Manungruk bae wah. Pasti Bapak. Awara emang doang diajar Bisa apitan, bahwa lagi bisa pakai apitan nagagayaan. Aduh, ngareyeun da anyar nang meser ti Bumi Ayu. Kita casi. Nang meser. Usaha. Epit nang meser. Usaha. Ih, nang meser ceket ti Bumi Ayu, bapak tas meser. Oh, hargana aja lumayan larang 5 juta mending beli sawah. Bisa kepake. Kita nying saya di sana. Putas meser di Bumi Ayu. Ih, udah ke. Ya Allah, bener-bener ade. Ya, rel geura. Udah urang nang meser di Bumi Ayu. Kekebae nu ti mana we meser di Bumi Ayu larang-larang. Ieu tadi bedeng bae. Jang uneng geura ulah budak-budak teh bapak teh meser di Bumi Ayu. Jang uneng jauh-jauh. Itu Pak. Mana si kunaeun? Mang Farel sih. Biung. Geus ana kieu bae, yang penting bapak geus meser, yang ujang. Mangga. Ayeuna bapak erek rebahan heula ngopi. Oh, sok mangga. Sok, Atuh tadi nuhun, Pak. Uneng, kita tahu kumaha uneng. Bang Farel aturan bae itu bisa jadi dibeli, itu jadi kahutang ya kita dan pemulihkan ya. Sia-sia, wah si kudu kumaha ya sih. Tapi nyaho, masa aturan bae ya Bang Farel. Uneng. Kurangnya teh nyaho bapak ke Bumi Ayu, da tadi kau ngomongnya ke Babaturan. Ternyata eta ke Bumi Ayu mau lidak pidan. Bapak siapa? Bangkawara pugu. Anjing. Ada bae udah. Ini penyahonanan, ini bapak pitana. Pakset. Geus sana hajat. Kita di bawah. Aing mah sana. Terus ulah teurik, dijual di teh gampang beran kembali ya. Bawa pulang lagi. Anjing, bade tetulus aing mah. Mana tekawalat masya. Duh Gusti isi kumaha aing bayar pit keur malah da ngahutang kasih rasju gara-gara si kokom Bangkawarah ieu dina mah Bangkawarah namanya serang ujung melihat pit sasti padahal si unen geus daekeun 2,5 juta kan aing lumayan batas 1,5 juta. Air karena kieu mah tuh aing kocos ieu mah ya Allah. Aduh puyeng pakaning isuk sore kudu dibayaran di aing ada ngahutang eta duit ya Allah. Aduh puyeng aing euy. Lah aing mah. Aduh.